kumaha? Aduh, nyeri huntu teu kuat ya. Pamencetankeun. Aduh. Lain ieu. Naon atuh? Suku. Ini nah apaan cenah nyeri huntu? Kan carangkeul deui. Nyeri huntu. Aing dipencet suku. Aneh pisan. Motor atuh. Aduh. Boleh gaul-gaul gitu, pecahkeun. Ya. Oding. Oding, apa sih denger huntu? Cium aing. Teh. Nasahan ngegur-gur batang. Si Oding. Kayak teh. Ini dicaram. Enggak. Pencetan di hati suku ya. Kena naon da ieu teh berapa kieu asa teu ngeunaheun. Aduh, kasari atuh eta si Oding dia. Mulai ngegur-gur motor gitu. Ai si Oding. Kayak teh nyawa aing keur nyeri huntu. Ngegur-gur motor pabawalnya. Caram-caram. Oding. Aya naon teh? Gandeng, ulah ngagor-gor motor di dieu. Tuh ada nyeriin huntu. Oh, nyeri huntu teh. Gatuh teh. Nah, ini Heeh. Teh naon atuh berubah berbedina. Teger main nyeri huntu, ngegur-gur motor. Ini cikar udah sarodingan. enggak tuh, biar digenggerekan indit. Aduh, sepencetan dia, aduh. Aduh. Ai. Nyeri huntu cenah rebok tah. Kurang nyarekan aing jadi we kitu teh nyeri huntu. Sudah ada tadi cari di. Aku dan nyeri huntu di pencet suku. Aduh, si Sarodin tuh nyari aing kan. Sebab gaul-gaul motor aing. Goblok deh. Sia kehe. Sia di kanan-kanan teh nyawa aing di huntu. Kunyuk teh sianya. Bapak tengah gaul-gaul motor. Naon maksudna sia? Ieu motor aing keur ngadean motor. Ulah di dieu pan tadi geus dicara puncekeun aing. Heueuh ieu ek indit pan. Cabrot ku aing gara goblok. Karaos. Sia babal teh nya aing keur menyeri huntu sia nyuk. Kehet teh sia awas ku aing ke muka dia di babak. Pasti masih beri. Ngajangkrik jeung manuk. Tuh ka mana ngala kerja? Heuh eta ti pipir bieung geus tuh. Teu meunang. Meunang saeutik lumayan we tuh tadi dinya tah. Meuli wek he jangkrik ku meuli 5.000-an ngeloba. Padu duitna mata kieu ge. Ngalaan we mah tuh. Pet capek. Gue mah lah. Iya Mang Jack. Cau naon? Cau meuli. Aya 3 turuy. Oh, meureun kadugaeun aya saminggu deui mah. Nasan mereka kawinan. Heuh, aya 3 tulur.
Tah, ada tempo baik gocapan ge saturuy. Lah tuh bayang teu kudu di teh ayeuna ke we cauna incan. Katung ke dikirimkeun nomorna. Lumayan cau aing teh turuy Mang Jack. Pak, Nah kenal di dia pak. keur cicing we sang eta si mana maneh? Ulin pak, minta duit pak. Aduh, sia karena duit teh karupo teu boga bapak ge. Atuh berapa tuh buka pisan pak. Eueuh, Gocap. minta ka maneh jung emre 20 mah. 20. Nanti kehetnya. Aya eueuh. Eueuh, pokoknya teu boga duit. Rasa-rasaan teh kalau minta tarawih di Usaha gerak lain kalah ka minta we duit ka kolot atuh kolot kieu teu boga. Terus pokoknya loba omong pak yang mau mereka. Kan sia kitu balda. Nah iya guys. Kolot euy cau. Coba dua tur euy. Alah, ada dijual gitu ya. Ieu mah cau ngulik sih kan teh. Bener ieu mah. Di bisnisan aing tadi bare duitnya jual ku aing cauna lah. Iya dua itu hiji tilu nempo di kaladeus sugan aya euy. Lumayan. Ning, main ke mana-mana? Aing neangan cau saka kebon. Dulur aing kawin butuhin cau muli. Butuhin cau. Heeh, Di aing aya. lu benar. Bener aya dua turuy. Di mana? Tah di kebun. Singwang Siapa bener. Bener aing keur butuh. Dulur aing kawin. Tapi dibeli. Dibeli ayeuna ge ku aing diduitan. Yap. Di mana? Tah. Bapak aing ka mana euy? Kapake ding cauna ding. Kapake Tuh, dua ya. Dua turu itu minimal lulus pisan beuh. Ieu mah. Ngejeuhna jeung nu hajat mah sabaraha poe deui hajatna? Samingguan. Heueuh tinggal dipeuyeum. Tuh. Nya. Sekolot dah. Sekolotnya. Heeh. Heeh. Dua turuy. Sabaraha? Ya lah. Geus teu kudu dihitung deui. Gocap. Heueuh da geus sakitu atuh. 20.000 saturuy. Ya heueuh atuh na si hayang sabaraha. Moal capek ding. Samangka goblok cepet. Ya mah cau ai sia. Kebayang tuh. Moal. Erek kopi ding. Heueuh. Aing ka diheula nya sok we nya tuanya. Iya ku aing langsung dituar ya. Sok. Aing balik heula. Heueuh sok. Oh ning. Narora keneh aya ge sugan teh aya dua turuy deui mah. Menang meureun 250 jeung nyambungan aing. Liar aing sambunganeun aing mah ni. Hajat yang dibarengkeun pisan. Goblok. Aing hajat teh ulah barang. Sapoe aya genep. Kisaran genep 100. Kamana nya duit ieu. Duh. Tuar ayeuna apa isu gitu? Ayeuna geus ek magribnya euy. Anjing kabur teuing euy. Gak digulung reungit di goblok teh. Tapi lamun isuk euy. Bisi kulalai da ieu geus aya ye nu kulalai hiji anjing teh. Isuk mah bisi kulalai manten. Rek naon sia Oding? Ek nuar cau bang. Nah sia dititah ku Mang Jack lain rek nuar cau. Nah ka Mang Jack geuningan. Nah Mang Jack naon? Ari sia eta maksudna cau aing dituar bedah naon? Dapan geus dibeli mah ku aing. Dibeli ka saha ken? Aing ngajual sote ka Mang Jack. Nah ka Mang Jack. Aing ngemeulin ge ka si Faisal. Kasih Faisal naon kan? Geus dijual cau mah eta mah ka Mang Jack si tep ieu. Ji, aing ge geus diduitan ka si Isal ieu duanana ieu. Aduh, nah sia kalah dibeli kasih Faisal tuh. Montong Oding eta mah geus dijual ku aing ka Mang Jack. Ji, teu hayang nyaho da aing geus diduitan ka si Isal. Nah, di duitan awas geus ini. Nah, Kasih Faisal dipenta duitna kaet ieu mah geus dijual ka Mang Jack. Nah, geus dijual kumaha? Asli, nah aing geus TF tapi ieu pan dulur kawin tuh tilu turu jeung itu tuh. Pan aing ge sarua dulur aing ge kawin ieu butuh ieu. Pan geus dijual ku aing ka Mang Jack. Pan aing ge geus diduitan, Bang. Heunjik penta duitna ka si Faisal.
Cin aku mah. Nah, kumaha tuh lain ka aing nanya keuna na pancau manu aing lain Faisal. Henteu kot penta deui duitna. Penta deui duitna. Heuh, penta deui geus dijual kitu ku pamaneh kitu ka Bang Jack. Ih, so teu pararuguh pisan ieu. Nah, teu pararu gua tuh lain nanyakeun ka aing heula sia mah main ka si Faisal wae. Pan si Isal nu nawaran lagi aya. Heuh, henteu tanyakeun ka si Faisalna. Ih, Jual wae. teu pararuguh pisan. Heuh, tanyakeun deui ka si Faisal teu pararuguh sia. Pan ku aing geus diduitan, kudu mah enggeus we cek aing ah. Goblok. Tan galai ka aing ka si Faisal sia mah. Kadek lah. Si kadek ku aing. Wae. Sia lah ngutruk ka aing mah. Ngamuk ka aing segala sia meulina ka si Isa cau aing. Ya Sal. Geusnya. Sal, naon mah? Sal. Aku mah sia mah jual cau teh. Kakak aing kakak diamuk ku bapak sia. Nah, geus dijual ka bajek cenah. Wah, Lain wah. Sekali-kali duitnya cumur lah. Atau berbejak ka aing sama sarwana kolot jeung anak teh anjing teh nyarat tel. Sok gawat kadekan balikeun. Duit lagi bisa di roti. Si aing teh kira-kira sia. Itu kira-kira kumaha bapak aing itu kira-kira mah. Geus kadekeun lah, bae anjing ku roti ge. Goblok sia mah. Kumaha? Yang diacak-acak ku aing. Gandeng sia. Kudu dinding kadek ku aing ra. Saking bapak direngkeun.